ngaji ya mah di lemur meh kaharti ku sadayana. Jadi ari metodologi dakwah teh kedah dianggo. Ya ayuhan nas khatibun nasa ada qadri ukulihim, pendakwah, penceramah, mubalig, mubaligoh, mun ngaos ten tinggal audien, situasi, lingkungan, kultur, budaya, pendidikan, ekonomi kudu kitu. Oh ieu mah di lemur bahasana anu kedah mudah dimengerti, manu teu ngartos leres teu. Ya, mun masrahkeun panganten, masrahkeun we hiji nendah hapunten, dua nendah pidoa, tilu terima kasih, kitu we geus. Kumader ngaji hayang kapake. Heupan batur teh nu ngilu teh candalaang ieu teh. Nyahonya lalingit beteung teh nu ka warung nu neangan nyaeta atuh lila we si eta mah aya teh nu kitu aya teh engkeun meh kadengieun aya da jelemana ge ya. Tina 4 bulan teh sahrullah, bulannya Allah. Nah cenah make disebut mulia jeung agung sabab setiap bulan teh aya amalan-amalan anu teu tiasa dilakukeun di bulan anu sanesna. Naon contona? Saum fardu pandina sasi Ramadan nungkul sanes leles teu? Leres teu? Nah ari kecuali kodo beda deui eta mah. Ieu mah saum fardu pandina sasi Syawal sanes mung. Ta ayeuna Zulhijjah amalan naon ye di bulan ieu anu teu bisa dilakukeun di bulan anu lain? Haji. Sabab wukuf rukun tesa hajina upami teu wukuf. Ari wukuf iraha berdasarkan kalender Hijriah yang dikeluarkan otoritas kerajaan Arab Saudi, wukuf jatuh di hari Kamis. Jadi wukuf teh Kemis tah. Teu tiasa wukuf dilaksanakeun dina kaping 10 sabab 10 mah lebaran Idul Adha. Haji mah wukuf mung tanggal 8. Ayeuna meunang teu wukuf ayeuna. Teu kengeng, teu acan waktosna. Jadi bulan ieu teh mulia. Nah, sabab bulan anu luar biasa aya amalan anu teu dilakukeun di bulan anu lain, di antawisna ibadah haji. Wukuf mung kaping 8 disebut yaumul arafah. Deuh bab haji heula memeh bab nikah. Keur saha jalma anu dibere rizki wa yakunu badanuhu sahihan, dibere rizki, dibere sehat, tidak mau melaksanakan ibadah haji, faktorna teh hiji sieun mati, nu kadua sieun rugi, hek maot eta jalma maotna dina kaayaan Yahudi, Nasrani, Majusi, nauzu ta. Wajib haji teh keur nu istitaah, mampu. Pelebah bab mampu, motivasi untuk pergi haji make huruf qasam. Wallahi billahi tallahi aya jalma anu ngalaksanakeun ibadah haji dagang roti, lain grosir, lain gaduh pabrik, ngadagangkeun roti ngalah komisi, tidunungan 1.000 dijual 1.500. Boga batik sapoe 15.000, 2 kali dagang nate jeung sore di emper toko dunungan. Isuk pamajikan bada asar salaki dikumpulkeun boga batik 30
30.000 sapoe nabung mun sabulan teh 30 kali 3 800 10 bulan teh 8 juta hari 10 tahun langkung ti 80 juta tah ayeuna teh demi Allah tos di Mekah persiapan bade ngalaksanakeun ibadah haji tina duit 30.000 bapak teh jeung ibu geus mampu. Nah mana mampu teh ngomongna ari udud dengekeun sia sok hayo sia sabaraha udud sia udud se ayo sabaraha udud leuwih ti 30.000 sapoe sabungkus lamun dikumpulkan 10 tahun geus 80 juta haji acan udud tita tadi teureun-eureun hah arek kitu wae hirup lain nek curung caram lain nek curung dedeh jeung nyaa nasorupkeun harta di jalan anu dipikari ku Allah sabab harta mah demi Allah ditanya 2 kali ti mana meunangna jeung dikamanakeun nasorupkeunana tah hadisna ge soke muttafaqun alaih awas ya hati-hati ka Mekah acan udud ese magnum sampurna mil ngepluke udud ari ngomong teu mampu teu mampu teh keur ka Mekah ari keur udud mah mampu aya ta jelemana ge da keur udud noyon na jelema teh mun dikumpul-kumpul yuni demi Allah imarah nyata Pak abdi mah ngajina teu direkayasa tukang roti 30.000 sapoe pamajikan 15 salaki 15 ngawujud bisa ngalaksanakeun rukun Islam syahadat salat zakat puasa haji atuh jadi motivasi atuh gitu maksud ngaji abdi mah tidak ada perkataan yang paling baik di dalam Al-Quran dan Al-Hadis selain mengajak kepada kebaikan mencegah kepada eta kalimat nu hade mah kita berpikir atuh sejenak tukang kerupuk orang mana duka lemur mana dagang di lemur abdi ngangkleng unggal isuk ngesian ka warung-warung aya 12 tahun di Cipanas teh dagang kerupuk teh dionang kemari walimatus safar alhamdulillah ya Allah ka Mekah batur mah bati kerupuk ieu mah boga duit meulian manuk teh meulian manuk ya manuk dibeli coba hah ye can nguseup sia dengekeun ye nguseup mah inoy dengekeun inoy tongkol krohto esen nogna ge kokoneng napan pamajikan mah dang jeung kerupuk ai nog mah dipake eupan cik urang mah nog teh atuh dipake daang anak pamajikan ieu mah dijieun eupan pamajikan daang jeung dorok-dok aya da jelemana teh rada hideung leungeunna teh kapoe wae haji haji atuh batur manggeus kamar rekah tina dagang naon kerupuk dagang roti ari kudu dicaritakeun maloba inspirasi motivasi pergi haji teh pemulung bisa pergi haji tukang jamu gendong bisa pergi haji bener lain bohong nyata da kurima mantan pegawai Kementerian Agama di bagian haji jeung umroh jelas katingali ain ku mata saksina ge loba karyawan tukang roti pemulung jamu gendong tukang baso batur mah boga duit teh narabung teh
Ye cau nu aya di hareupeun bapa teh lain pelak kamari pelak tahun iraha tah nu kamar kahayeuna teh lain duit anu kamari nabung da urang mah perintis bukan pewaris bener teu ladang tani melak tomat melak engkol melak bawang dikumpulkeun hayang umroh memeh maot ladang tani melak bawang melak engkol melak tomat untung jeung rugi mah biasa dina untungna ulah takabur dina rugina ulah aral nah sabab aya amalan anu bakal ngahampura dosa ku sabarna kitu emang cebrek we marahal ubar-ubarna ge untung aing mah untung henteu dosa we namahan aral teu cara keur mahal ngahene ustad ngalewat ke tutupan di mental ladang tomat teu bedegong jelema teh aya da aya koret pan jelemana si eta mah da jelema koret mah katingali udud oge nyabutan hiji-hiji siga nyabutan bulu kerek namrak atuh ari udud teh namrak tuna pret hiji geuleuh aing aya ceuk salaki ece teh rada ngahuleng da jelemana teh haji ya haji bisa nggak dilakukan di bulan Syawal? Nggak bisa, hanya bulan Zulhijjah. Hari tanggal 8 teh wukuf tah ye keur urang ajengan manawa-manawi teu kaabotan atuh jauh di Jogjuk angang di teang belaan tadi teh teu ka kebon dah hayang ngadengikeun ngaji ti Cianjur kupingkeun muga-mugi we atuh janten ilmu nu bermanfaat maslahat kanggo nu ngadugikeunana manfaat kanggo nu narimakeunana janten ilmu nu bakal nyaangan tur nganterkeun ka surgana Allah amin. Hiji tah haji barang siapa yang berhaji tidak ropas tidak pusuk tidak jidal surga pahalana haji ke haji umroh ke umroh Ramadan ke Ramadan diantaranya ada kifarat penebus atas dosa yang kita lakukan. Nah naon atuh ari ibadah haji bedana jeung salat beda. Ari salat mah di dieu menang di Cianjur menang. Ari ibadah haji mah wukuf mung di Arafah leres teu tiasa wukuf di gunung ngarariuh di Tegal teu tiasa wukuf di dieu tawaf mung dina Masjidil Haram teu tiasa tawaf di masjid eta tanu tadi dihandap bisi engke teh beres asar aya nu muih 7 kuriling eta mah sanes tawaf stres loba nu nagih beda teh haji jeung salat santri kudu hafal ngaji atuh dina kitab Padoil Amal beda wukuf mung di Arafah tawaf mung di dalam Masjidil Haram sa'i hanya dari Bukit Sofa dan Marwa teu bisa sa'i budak gidig di dieu bulak balik eta mah mawa berak ka ditu ka dieu tah sok atuh geula ieu kumpulkeun boga duit teh lamun ayeuna Bapak geus umroh Bapak geus ngalaksanakeun ibadah haji da lain keur kuring demi Allah keur bapak keur ibu matak lamun aya kiai ustad ajengan santri mualim ustadah nerangkeun kieu terima kasih telah mengingatkan nuhun ajengan deemutan kitu cuma ngomongna teh hayu we ngusup atuh make nguseup wae mah teu pi omongan maneh mah jujur 8 soak aing pamajikan mah tiungna belel kudu nama boga laladangan teh pangmeulikeun tiung atunya pamajikan teh paranti ka madrasah nu rada trendy top brand masa kini button strap
700.000 di Majalengka deh gaya meureun bebeb teh salemur pangmelikeun tiung atuh manja Ipan Gunawan mun teu denai atuh aya kan denai 245 Joya atau Elzata Dauki Nibras Umama Robani jadi ti poe kamari nikakeun kaina teh gunta ganti we tiung teh gining imah boga tiung teh pamere we ti calon bupati bari aya mereka coblos dengekeun tim sukses ya tim sukses tapi can sukses haji sabara juta ya di Masjidil Haram anu bade ngalaksanakeun wukuf di Arafah Muzdalifah pergi ke Mina melontar Jumratul Aqabah ula usta mayardam haji tamatu tawaf ifadah salat berdoa minum air jam-jam sa'i dari Bukit Sofat dan Marwah tahallul Allahu karim ya ulah boros coba nu kadua teu mampu ajengan abdi mah haji umroh kabuktian ajengan sakieu buktina ge da kuring mah tadi ge lain nu boga kebona ngan saukur penggarap kuring mah ladang tadi ge tibang bulak-balik deui we kana ubar kana binih kana pepelakan gaduh ge susu sesa kanggo sadi dinten ajengan teu wajib barikeun nu teu mampu mah bener teu ngan ulah wakaf putus asa lurah aya ya ilmu nu kadua anda tidak umroh anda tidak haji baca dina kitab durah baca dina kitab Riyadus Shalihin kalau tidak mampu berhaji kalau tidak mampu umroh menyembelih hewan kurban tasolli li rabbika wanhar salat dan berkurban barang siapa yang diberikan rizki tidak mau berkurban jangan dekat-dekat tempat sholatku ulah wakaf eureun ulah naon ye henteu haji henteu umroh henteu kurban ari harga doma teh ieu lah eta atuh lamun dihitung ge sataun hayang kurban 10.000 we hei 10.000 sapoe manya teu mampu 10.000 sapoe nabung na cengcelengan nu aya kanang hayaman teh ning anu kumaha we lah cengcelengan di dinya mah urut konghuan ngan dikohokan ku bedog dilakban beda bisi ku salaki dibelikeun kana manuk 10.000 we sapoe lamun 10.000 sapoe ari sabulan 300 ari 10 bulan 3 juta aya nu 2 bulan deui lain jadi 3 juta genep ratus geus kagaleh doma di lembur mah 3 juta teh gede ieu mah kumaha atuh da waktu kurban lain meuli doma kalaka meuli areng we jeung tusukna lain sorry saya istighfar teh dina kitab lagi meuli doma ieu mah batur meuli doma kalaka meuli areng we jeung tusukna bari ngadaguan kupon amit-amit aya teh jelema lain ieu geus kolot ieu manya teu mampu 10.000 anu dugi kalot teh dagingna lain kulitna lain tanukna lain getihna lain memeh getih nepi kana taneuh teh takwana ikhlasna anu bakal ditampi ku Allah teh nyampurnakeun ikhtiar tidak haji tidak umroh atuh kurban eta keras jelema teh da kalau kameuli areng jeung pameuleuman disiapkeun bari ngadaguan kurban teu kabagian ngamuk teh sanu kurban si eta mun itu mere bedegong anu bedegong teh saha di dinya mah lain narima mere geus mampu atuh penting na ngaji teh kieu ye batur mah Nabiullah Ibrahim Khalilullah pengorbanan luar biasa Nabi Ismail di sana Kamina nya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab ku Nabi Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat menjawab, Allahu akbar walillahil hamd. Geresel teuterak, diasah deui takbir deui geresel teuterak. Pas katilu kali dicobakeun kana batu belah tilu Jumratul Aqabah ulah dadusto. Nabi Ismail digoda oleh iblis dan setan, dilempar dengan batu kerikil, eta simbol melontar jamarot teh. Coba batur mah korban teh tah ku anak anu dibika deudeuh. Lamun harita teu diganti, ya teu diganti ku doma beak sia lurah maneh. Rayagung ayeuna ieu nu pangbadagna awakna ya. Matak atuh cing atuh berkurban. Ustad punten nutos mampu kurban, ulangan hayang di barerena we hungkul. Sok nitah wak kabatur kurban kurban. Adi manehna domana loba. Kalau ka dijual teh kurban, hayangna teh dibere we dibere. Kan makadengeun aya rada ngahulang da jelmana teh. Da wajib atuh cek dina Imam Maliki mah menurut Imam Syafi'i sunnah muakkad. Paham teu? Wasil kurban abdi ge sami nabung sataun teh kumpulkeun ulah saukur nitah ka batur. Kudu jadi contoh urangna, kudu jadi uswah, kudu merek keteladanan gitu. Baca siap-siap kurban ya sakedap deui. Nah beak kulipen siapa lipen maleuwi 10.000 teteh. Lipen teh aya nu merek Ines, aya Ines, Apon, Mirabella, MS Glow 300.000 upami member mah teteh. Biwir amucu wedak kana kurban teu era ku doma teu diwedak doma mah. Jadi kumaha nya ayeuna geus deukeut karak heueuhnya ari geus deukeut asa hayang kurban ari kamari ka mana wae atuh. Hah? Coba ye hiji haji, 2 umroh, 3 naon di bulan ieu teh berkurban. Ari kurban waktosna kaping 10 nahrun menyembelih, 11 12 13 hari tasrik haram puasana menang kurban darasa. Nah gitu meuli doma ye doma mah 1 juta ge komplit aya ceunian ieu mah doma teu kabeuli ari HP gaya iPhone, aduh, hari pagawean kasbon, gaya wis mah diheulakeun. Demi Allah HP mah teu dibawa maot teu. Nek iPhone, nek Samsung, nek HP naon nu gaya, nu dilipat, layar sentuh, moal dibawa. Tetep nu bakal nyarengan urang tos pupus mah amal soleh, kurban umroh haji teh. Bade di sana HP. Oh, saya tahu marek ningali YouTube di makam. Lain serius ya. Dengekeun tukang sowan. Kurban. Cek sowan semua. Semampu atuh da nyewakeun wae teh sare-sare sabaraha poe kamari dangdut. Apa? Bu. Ibu. Kurban. Bade peser areng cenah. Si eta ngomongna teh bade cenah meser areng, meli doma malin meuli areng. Ya Allah. Ajengan ulah sok kitu atuh ju ajengan, da di lemut teh teu beunghar kabeh. Emak mah boro-boro, emak mah dahar sapopoe ge pamere ti anak, sapopoe ge pamere ti minantu. Heudak mamah puguh jelema teu mampu, teu dosa da teu boga, tapi cicing heula ulah putus asa tina rahmat Allah. Naon anu kudu dilakukeun? Saum sunnah.
ari sae nama ti kaping hiji dugikeun ka kaping salapan. Cenah ajengan bade nu dua dinten we engkeun Rebo sareng Kemis, 8 disebut tarwiyah, salapan disebut Arafah. Tah saum ari nu saena mah haji atos, umroh atau kurban bade, saum nuju sae teh nu kitu. Tah eta nu sae mah da lain teu hayang cenah puasa tengah 8 teh mah. Jadi saya mah gering nate Rebo tak kedeung deui teh gering Rebo teh mah saya mah. Jadi batur puasa mah saya mah ayeuna mah teu mah nyeblak ayeuna mah. Lain kan nu nyarane sih teh batur puasa mama itu yang mah teh tanggal 8 saya mah. Tanggal 8 we vertigo darah tinggi jadi ngadadak kering nate 2 poe tina sataun teh aya ada jelema nate hanapeun tenda pokona mah jadi 2 poe saya mah kering nate kete tanggal 8 Rebo lain 8 Rebo tanggal 8 teh Kemis Jumaah teh pan lebaran sami sareng Saudi ayeuna mah sami tanggal 8 teh mah salaki aja mah ayeuna mah henteu ngopi ngabret ayeuna mah cagur lambung teh jadi aya geuringna teh usum-usuman ngopi mah henteu ayeuna mah cagur ayeuna mah beak 2 gelas kopi hideung teh jeung udud ngepluk we tanggal 10 we tah lebaran nya cager deui ngecrokan hulu doma. Jadi saya sama gering nate 2 poe weh teka beneran gablek salaki teh dah sok apeung mah gering nate usum-usuman kapan tanggal 10 mah lebarannya dah hulu doma teh dikecrokan ceuk pamajikan teh ari kamari darah tinggi ayeuna mah cager mah cager saya sama tanggal 10 mah lebaran digeber atah keneh ge diledot teh majar teh obat kuat pret sok atuh sok ulah-ulang teh ya umur mah teh aya nu terang Bapak demi Allah rahasia Allah. Urang ayeuna tiasa tepang nya leres teh salat Idul Adha leres kamari mah aya si eta ayeuna tos teu aya kamari mah gigireun salat Idul Fitri teh nemeh pisan pan aya pengumuman ari umur teh aya nu terang da ayeuna sakumaha sawahna hektaran maot mah makamna 2 meter can ngadenge anu lega sawahna lega kebonna makamna 2 hektar manya mai trek futsal anggar we 2 meter sok ayeuna bapak boga kebon maot dipawa moal ye dengekeun lalaki ye der we lalakina teh maot boga kebon boga imah boga mobil tapi teu boga amal teu dibawa maot teh geuningan amal rugi mun maot teu mawa amal beres idah pamajikanna teh kawin deui apa ada kawinna anu sok ngaborong tomatna lain seuri areling mata keceng geus maot mah kawin deui lah paribasa setia awewe setia teh ayeuna aya geus maot mah renyem ateul beres idah mengah nyeun status janda merana karek beres idah teteh geus nyeun status mata ke ulah loba pikiran ya mah lobakeun amal we geus kada bakal maot atuh aya jaminan Bapak tahun hareup hirup ayo rek nanya siapa yang menjamin besok masih hidup ayo siapa Kori masih ada jaminan saya demi Allah belum tentu lintang tinaon atuh amal soleh leres teu matak ulah benu lamun diterangkeun kieu teh hek amalkeun saum atuh tanggal 8 pan batur di Mekah teh keur tarwiyah aya nu kamina tanggal
pangasalapan teh batu teh ka Arafah gerukup urang mah atuh di Minah teu hukum teu cing atuh di dieu saum-saum atuh jam 8 teh geus ngopi hareupeun imah batur eueuh ka era teh jelema mah cenah majarkeun teh sanes teu hoyong Pak Ustad nya eta ieu teh lambung mamah mah lebaran naik ulen beak opat raginang sakeler anu diomong-omong kolesterol